Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang, Bapak Bahasa Sunda hormatan saluring. Alhamdulillah jada geuil urang tiasa patepan deui patepun mau patepan rarai dina raragap pelatihan diseminasi revitalisasi bahasa daerah kanggo guru-guru SD, SMP, SMA, SMK sakota Sukabumi. Bapak kali Ibu, kegiatan ieu mangrupi salah sahiji runtuyan tina kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu anu dikelolakeun ku Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kita ngetia simkuring kepapancangan kanggo ngabukikeun materi aksara Sunda. Mudah-mudahan Bapak kali Ibu tiasa ngaredepkeun ngabandungan kalayan soson-soson kalian daria pisan materi aksara Sunda. Jeung ngaregepkeun aksara Sunda dinamian kagangan. Luhur tangtosna urang kantos diajar aksara hanacaraka. Eta mah sanes aksara asli Sunda. Aksara ulama anu asli eta aksara kagangan nya. Dina aksara kagangan atau aksara Sunda aya sababaraha hal atau sababaraha bagian penting anu ada orang di luar dipelajari. Hiji aya aksara suara, aksara ngalagena, aya rarangkeun atau vokalisasi sareng bilangan nepi angka. Naon wae sin kalabat aksara suara? Aksara suara nyata aksara vokal nya sami sareng aksara Latin sanesna mun bentenna dina aksara Sunda mah langkung seueur aya 7 aksara vokal di aksara suara. Anu kahijina nyaeta A, E, I, O, sareng nya. Salajengna urang kana aksara ngalagena. Aksara ngalagena aya 18 aksara urang asli menggunakan aksara serbat tina basa asing. Naon we aksara ngalagena? Hiji ka, ba, nya, ca, ja, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, nya, ra, la, wa, sa, ha, fa, fa, ha, sa, za. Eta 23 aksara ngalagena dina aksara Sunda. Salajengna urang pedar perkawis rarangken. Rarangken ataupun vokalisasi. Maksudna kanggo naon? Kanggo nambihan sora, ngarobah sora, ngaleungitkeun sora nya. Aya 17 rarangken dina aksara Sunda. Mun dumasar kana posisina atau tempat-tempatna aya 3 bagian. Aya rarangken anu ditulis di luhur aksara 5 rarangken, aya rarangken anu ditulis sajajar aksara 5 rarangken, sareng aya rarangken anu ditulis di handap aksara aya 3. Totalna aya 17 rarangken nya. Anu kahiji rarangken anu ditulis di luhur aksara aya naon wae? Kahiji aya 40. 40 nyata ngarubah A, sora A jadi I. Contohna K jadi Ki. Salajengna aya pamupet. Pamupet rarangken anu ngarubah sora K jadi Ke. Aya paneuleung. Paneuleung fungsina pikeun ngarubah sora K jadi Ke. Pas panglayar nyaeta nambihan sora Ker. Contohna K ditambihan panglayar janten kar. Terus anu pamungkas aya panyecek eta nambihan sora eng. Ya, nambihan sora eng contohna K ditambihan panyecek janten kan. Eta 5 rarangken anu ditulis di salajengna aya rarangken anu ditulis sajajar sareng aksara. Naon wae? Hiji aya paneleng. Paneleng ngarubah aksara A janten E. Contohna K ditambihan paneleng janten Ke. Terus nu kadua aya panolong. Panolong mah nyaeta ngarubah sora A janten E. Contohna K ditambihan panolong janten Ko. Nya. Nu katilu aya pamingkal. Pamingkal nambihan sora Ya. Contohna K ditambihan pamingkal janten Kia.
kaopat aya panglusan nambihan suara H. Contohna K ditambihan panglusan janten kah. Anu pamungkas aya disebut pamae. Pamae itu ngaleungitkeun suara. Contohna K tambihan pamae janten ak atau kahnya ieu berubah janten B tambihan pamae. Eta pamae fungsi lamun merubah aksara ngalageuna janten konsonan ngan jika dia ngatos Bapak Ibu nya ayeuna kana nu terakhir aya wilangan tetapi angka tina aksara Sunda aya 10 sampai santen aya angka 0 angka 1 2 3 4 5 genep 7 8 sampai 9 angka 10 kantun pagabungkeun angka 1 sareng angka 0. Mun dina wilangan dina nyeratkeun angka aya aturan. Nyata pesen garis pager awal sareng di akhirna. Nyaet angka 1 ada garis terus angka 1 name garis deui. Eta dina nyerat angka. Kanggo langkung jelas ayo urang sami-sami nyakseni video pelajaran aksara Sunda. Sumangga Bapak Ibu dihaturan jeung nyakseni video pembelajaran aksara Sunda. Di dunia ini banyak sekali aksara, termasuk di sini di Jawa Barat yang memiliki aksaranya sendiri. Aksara itu diberi nama aksara Sunda. Seperti apa sih aksara Sunda itu dan bagaimana pula cara memahami dan menggunakannya? Hal-hal semacam itu yang bisa menjerat peraturan supaya kita aman dalam berkreasi, terutama untuk tujuan pembelajaran. Sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Asep Panjalasmana dari SMA Negeri 2 Depok. Kali ini saya akan membawakan materi aksara Sunda. Aksara Sunda terdiri atas 4 bagian penting, yaitu aksara suara, aksara ngalagena, vokalisasi, dan angka. Yang pertama aksara suara atau aksara vokal, terdiri dari A, I, U, E, dan E. Yang kedua aksara ngalagena atau aksara konsonan, terdiri dari K, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Sa, Ha, Ka, Za, Fa, dan Ha. Yang ketiga, vokalisasi atau penanda suara adalah tanda yang digunakan untuk mengubah suara aksara ngalagena. Vokalisasi ini jumlahnya ada 13, terdiri dari paneleng, panolong, panghulu, panyuku, pamepet, paneleung, pamai, panyecek, panglayar, pangwisad, panyakra, panyiku, dan pamingkal. Yang keempat, angka. Angka dalam aksara Sunda terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Penggunaan angka itu sendiri biasanya menggunakan tanda garis di awal dan di akhir. Nah, berikut ini adalah cara mengeja aksara Sunda dasar ataupun aksara Sunda yang telah mendapatkan penanda suara atau vokalisasi. Kata Bapak. Jika ditulis ke dalam aksara Sunda, kita tinggal menuliskan aksara ngalagena dasar ba dengan pa. Tidak ada masalah. Kata siku.
ini merupakan kata yang aksaranya sudah mendapatkan vokalisasi, sehingga langkahnya kita bisa menuliskan dulu aksara dasarnya. Dan aksara dasar dari suku adalah sa dengan ka. Sa akan berubah menjadi si ketika kita membubuhkan tanda panghulu, dan ka akan berubah menjadi ku ketika kita membubuhkan tanda panyuku. Begini contoh. Contoh lainnya budak bager. Budak terdiri atas aksara dasar ba dengan da dengan ka. Bager terdiri atas kata dasar ba dengan ga. Aksara dasar ini akan kita bubuhkan vokalisasi agar aksara dasar ini berubah sesuai dengan keinginan kita. Ba akan kita berikan vokalisasi menjadi bu, yaitu dengan tanda panyuku. Da tetap ka akan berubah menjadi ek saja manakala kita berikan vokalisasi pamain. Ba tetap. Ga akan berubah menjadi ge ketika kita membubuhkan vokalisasi e. Dan ge akan berubah menjadi ger ketika kita memberikan vokalisasi pamaya. Bagaimana sahabat rumah belajar? Mudah bukan? Saya yakin kalian semua bisa mahir aksara Sunda dengan cepat, asalkan kalian rajin berlatih menulis dan membaca. Oh ya, sebagai tambahan pembelajaran kita kali ini, kalian bisa berkirim pesan di HP menggunakan aksara Sunda. Caranya, download keyboard aksara Sunda, kemudian ubah settingan keyboard di HP kamu ke dalam keyboard aksara Sunda. Cara mengetikkannya mudah, seperti halnya mengetikkan tulisan biasa. Baik sahabat rumah belajar, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Untuk materi lainnya, kalian bisa mengunjungi portal Rumah Belajar dengan alamat rumahbelajar.kemdikbud.go.id. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, Bapak kali Ibu guru bahasa Sunda, rupina tadi dalam videonya jentre pisan bagus pelajaran aksara Sunda. Mudah-mudahan tiasa janten pangdede dina materi aksara Sunda anu kuring parantos dipikeun. Rupina cekap bagi ka dieu materi perkawis aksara Sunda, hatur nuhun pisan kana perhatosanana, hapunten nu kasuhun. Pilih aya kelupatan sareng kakirangan simkuring dina midangkeunana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.